parah nih. Bensin keraisian. Dorong atuh sayang jangan ngotrok kamu teh. Hei, hei. Ojek, kunaon? Ya bensin dan. Oh, iya sayang. Kamu Jug sama si Budeg tuh beli heula bensin. Oh iya tuh, aku beli dulu bensin ya sama Adik Rik. Ayo, antar aku beli bensin. Siap. Budeg. Kade omatnya Budeg. Tah, ya pamajikan aing antar beli bensin. Ya Bang Jack, kalem pokoknya mah kudak dibawa ulin, kalau masa jajan kudak takdir. Hah? Siap pamajikan aing kasar dibawa ulin. Beli bensin, goblok. Budeg. Ya Bang Jack. Aduh, si sayang obog ieu beli bensin ka mana? Buah benar dibawa ulin ku si Budeg mah. Ti beurang sampai ka poe kieu can datang keneh. Aduh, aing semua benar ieu mah. Balik we lah. Balapan, nyebat tunduh. Goblok pamajikan. Dikubung ku si Budeg dek beli bensin teh. Aduh. Kumaha ieu geus poe kieu. Meureun salaki aku nu nungguan, belum beli bensin, akunya malah diajak jalan-jalan. Sami-sami Neng, dekeng jalan emutan. Aing mah kalah apes, geus maek meuli bensin kah dibawa ku kurilingan. Ayeuna geus burit, jebani ngomong teu nyambung. Urang ngomong ka kidul, jawabanna ka kaler. Sayang. Aduh, sama Adi tuh tungguan. Nah, aya di dia. Budeg. Kubek. Aing siap. Yo. Pemajikan aing kita beli bensin, antar beli bensin. Aing ku siap kakak dibawa ke mana? Geus dikumahakeun pamajikan aing ku siap. Ya Bang Jack, kudu Bang Jack dengan nuhunkeun. Pamajikan Bang Jack kudu dibawa ulin kudak. Mau dirasa. Aing gak ngantosan. Yo, dari dur berang tapi kadul petik. Ya balapan. Ya Bang Jack sami-sami. Kau pengen jadi emutan Bang Jack. Kau Aing masih siap kakak sami-sami. Gara-gara siap. Ayo sayang, balik. Adik kamu, soalnya jeung si Budeg. Kan tadi teh meuli bensin, cari tanah teh kalah diajak jalan-jalan. Sama aja kamu mah enggak hidung. Ah. Balik dorong cepet. Cup ke mana itu, Cup? Kalau baksa ke kebon. Nah, isya kunaon, Ket? Aing ieu awewe aing sal keur ngamuk ka aing. Ngamuk kunaon? Keur ngamuk kunyuk, ngamuk kunaon. naik pendarahan mah. Hanteu. Kumaha? Lu mau atuh ku awe wae Ket teh lah. Lagi merosok aing galau mah kunyuk. Ya tara tuh aing mah. Laki tangguh aing mah. Mana bapak siana tuh? Terus dihandap dulu. Tangguh. Pan heueuh, Ket. Aing mah si jantan tangguh. Henam lah geuwat anjing lah goya-goya pisan. Ka mana ieu teh? Ka kebon ayeuna teh, guys. Jig. Atuh ieu mah leuweung pisan, Cup. Wah, udah kudu ka kebon kieu ngajak Dede Inon. Mari kita nonton. Mang aing hayang sapa panggil Dede Inon mukbang puyang. Oh, mana yang papanggih? Hayang papanggih jeung Dede Inon aing. Di saya Dede Inon ningali. Pokokna mah kanggo Dede Inon nya si paman abi hayang papanggih ah pokokna mah. Meledak pokokna mah wang mukbang puyang. Anjing. Ya biru jadi kebon, nuju jalan-jalan. Jalan-jalan. Nya nuju neangan kuyang tapi sugan menang yeuh. Oh, tuh. Wah. Betek neangan naon atuh, Cup? Kudu kan orang kuna awi kieu. Hah? Pada saya mending di tegal itu sesuai masuk bentang bencung. Cup. Tek neangan naon atuh teh? Neangan kuyang pan. Hah? Neangan kuyang. Aisyah. Para raduk itu. Kemana jalan yuk? Kalebak. Hah? Kalebak kali itu tuh.
Nah guys, jadi yuk sapopoe si Ucup teh kieu tah. Salian tinggi darongsok si Ucup babandana sagala tuh. Kebon. Iya kebon. Ieu kebon teh nu si Ucup. Lah ini wan entur ngan can diwariskeun. Kebonnya Cup. Nah Pas itu pertama itu rek diwariskeun ku bapak aing. ka maneh? Tah itu teu ditukar itu teh kebon bapak aing kabeh. Di mana ka mana? Rambutna. Di ditu ka ditu. Oh ngan kudu aing geus kawin heula cenah. Kudu geus kawin sia di bare kebon. Oh. Ngan kudu dibeli ku aing. Dibeli. Dari beli kumaha? Heeh, pang ke bapak aing kayak diwariskeun cenah. Ngan kudu dibeli ku aing isukan kebon anu batur kebona. Diwariskan kudu dibeli kumaha sia teh. Tas iwal teh si Ucup nya darongsok sapopoena guys. Kieu tah tingali. Itu kuyang-kuyang acan di kebon teh. Pandai deh ini masuk ke sebenarnya kuyang di kebon sok menang wae ari aing mah teu. yang kadadeunan. Ayang mah panggil aing jeung si paman. Ayo odeng cenah. Di mana? Odeng. Tuh guys. Pacarnya keur dihandap. Kumaha malikeun kamera teh bisa nya euy. Tuh. Dihandap ek nebangon itu Cup. Hah? Awi. Awi naon? Gombong. Juga menang kuyang tina gombong. Jadi inon manangan kuyang kami dibabarian pisan euy. Ujungna cepat. Tiberang yang menang. Ya mau cerita tuh naon kata-kata tuh naon ya. Kata-kata untuk hari ini, apapun masalahmu itu masalahmu, bukan masalahku. Sok sal kata-kata. Itu bisa aing mah. Sok mana ya? Geus siap balik iki rongsok aing. Aing darongsok kana mah teh nanjak deui mah. Tuh balik sih mah. Ini tetep balik pisan. Mending kene ngajian di Kang Bohyat. Anjeun kumaha? Anjeun kumaha? Iya naon lagi. Oh iya anjing cat. Iya mau diupload di judulna naon itu puguh atuh sia mah. Judulnya. Hah? Si Ucup. Si Ucup ieu pemberani tukang ngalakuyang. Pokoknya mah jeung marane lamun hayang lebih lanjut nanya tonton di YouTube-na updatekeun official. Di dinya engke urang aya adegan ke ngalakuyang. Jeung si Oding wang di mukbang kuyang. Kudu aya ieu na tuh. Hah? Dada inona. Engke dede inona ku aing disampurkeun ka ditu ge teang. Jeung si paman. Ek ngalakuyang di kebon. Ieu mah jang ngajian ieu nih. Ini lapor SD ini. Iya naon? Anu kertas dibasuhan urungan. Geus atuh Cup yo info sakieu heula. Hah? Kumaha pamit. Untuk kalian semuanya nya tong poho makan.